Nah gitulah selalu alhamdulillah hidup sederhana kamu sholat kamatin ka majlis salim aya maulidan aya rajaban pangheulana nya nyumbang kuari barang geus luhur ngapak hirupna geus teu nyahokan nu leutik masyaallah kuari mah wayah muludan nya di puncak wayah rajaban nya di Bali geus sararese lebaran geus teu bisa dihubungi HP-na geus teu bisa dihubungi aya di Singapura nya Allah karim pohara ye barang jadi bos teh horenganan hateletik nama cerik lantaran baheula keur hidup sederhana jeung pamajikan dek jam sabaraha bae ceklak masalah barang kuari hirup geus ngapak di toelan dia teu daek hudang geus berobat-obat diurut geus diurut masyaallah tah sia duit loba beuli ku sia awewe bisa opat sia tapi teu hudang naon artina. Ayo nyana nangkarak bae diomek ku pamajikan nu opat. Geus nu hiji dadah ka udah saya mah cerai aja. Emang buat apa begitu? Nu hiji deui sarua bae mumpung ora keneh kula rek balik bae ka. Sina naonan, bukan naonan, kula ge butuh. Balik tinggal 2 deui, bertahan 2 deui. Teu kuat ngan 10 poe doang. Balik tinggal dia nyana hirup sorangan bae goblok aing sugih ongkoh. Tapi aing sorangan bae hirup luntang lintung nyana palingnya nangkep guguling naon dia guguling mah urang nangkep cicing bae Bandung mah nu mantep ditangkep nyana nangkep deui kan karasa aya guguling atuh mendingan jeung kebo atuh keboona bisa nejeh nyana ieu kunaon ieu nikmat teu disyukuri nyana endahan dikufur teu karasa ku Gusti Allah dicabut kanikmatan masyaallah ieu keur perorangan awak cabutlah mata cabutlah celit cabutlah huntu kuari mah geus teu bisa nginum es asal nginum es bebes sing renteng ka mata kararasa sadis ka saeuy es musuh nyana jeung es anu tadina jeung es teh jalem menyatu iraha bae kapan saja dibutuhkan jadi kasegeran kuari mah neuleuh es teh sarua jeung neuleuh kafir musuh sia jeung aing kuari mah jeung daging musuh jeung es musuh lauk asin musuh atuh kabeh musuh kuari mah daharengan jeung kentang doang kitu beunang make uyah cek pamajikanna isuk page tomang geus teu kudu dahar naon sia ngomong kae ka sia laonan kae duit boga mambalayah mobil ayo imah mambalayah sia tapi dicabut ke Gusti Allah barang teu daek udang mereuh mangkaning nikmat dunya salasa nikmat dunya teh ngan aya 3 doang geus sawadai kanikmatan teh ngan sakadar nikmat dunya kan 3 hiji naom hees eta kanikmatan 2 nomor kadua aku belah nyium nomor kaditulu nomor katiluna idkhalu zakar ngabebaskeun si eta geus sakitu nikmat dunya mah anak mari dicabut teu bisa konsul ka dokter mobil ambalaya imah mewah kadaharan loba teu bisa tersiksa jeung ayo sia masyaallah karim jeung pamajikan ge sarua jeung kadal atuh bae aya mah aya tapi geus teu hasrat neuk kumaha atuh janyanana dicabut ku Gusti Allah ayo pamajikan dengan kesehatan paeh bae ka sia kurang kitu atuh ditu cecena teh hirup mangpaatna aya kitu mah paeh kula ngora keneh bisa kawin deui jeung saya goblok sia nganyerikeun hate aing sia kuat dicabut ku Gusti Allah ieu naon nikmat lain disyukuri tapi dikufur tapi loba jelema anu syukuran ka Gusti Allah bu tadina susah tadina mangan sakadar dagang leletikanan ditaekeun ku Gusti Allah tapi nyana bersyukur terus bae la in syakartum la azidannakum santunan yatim piatuna terus fakir miskinna terus tetangga-tetangga terus ngabangun terus makin ditaekeun ku Gusti Allah tadina boga mobil teh karak 10 kuari mah 100 hese make mobil ngan dideleukeun doang hese make mana hese make mobil 100 nambah mereka ya Allah ya Rabbi sepatu 100 sendal 100 hei hese make
tapi kunyana dimanggakeun meta mobil aing 100 ya beusi deuk make pilih nu mana bae kajen teuing aing menyewa ge. Wah hebat amat teh jelema nya. Beusi deuk mararake los tak aing mah kajen nyewa angkot bae. Sepatu aing parake los geus. Sendal aing parake los. Asalna pamajikan aing bae dipake geus ya. Bahkan aing sia butuh-butuh teuing mah pamajikan aing los pilih ku sia tah. Aing deuk dipicen los jang sia kawin heula abe aing bisa nyandung deui. Boh tak jore amat cak pamajikanna. Beusi batur butuh. Aing deuk jadi sahabat Ansor sakeun nanti. Ka ulah sok leuleuih ngomong ka. Ya Allah, orang ge sahabat Ansor kos kitu. Muhajirin datang ke Madinah teu baroga pamajikan kapan nama hijrah. Di Madinah teh anu boga pamajikan dua kita pilih tah aing boga pamajikan dua demi keagungan Allah demi keagungan Muhammad demi keagungan Islam maneh ngabutuhkeun pamajikan aing boga dua pilih ku sia salah sahijina masyaallah mata hubul ansor dakhala jannah cinta ansor surga atuh ansor lain laga nyambut kedatangan muhajirin pamajikan ge dibikeun ya karim lain ansor NU sama kade ansor NU ansor NU menaon teh bersyukurlah sebab nu jadi presiden Bung Karno nu jadi menteri-menterina nu jadi gubernurna nu jadi bupatina kiai-kiai terteralah kuari setiap kabupaten nama-nama jalan kiai Kiai Mustafa Kiai Khairun, Kiai di Serang dan lain sebagainya. Eta berkat Kiai ikut andil dalam membangun bangsa jeung negara di Indonesia. Di dieu abahna abah bapak kolot kula Kiai Haji Romli jadi lurah seumur hidup. Desa teh dipake ngaji ku Kiai Haji Romli mah. RT titah mawa masyarakat saurang 10 bae lamun boga RT 10 jadi 100. RW gitu kene, RK gitu kene. Eueureuna ngaji di desa, di majelis taklim, di musola. Hubungan bupati jeung lurah sangat erat lantaran ngemajukeun bangsa jeung negara. Masya Allah hirup suasana di Indonesia antara Surabaya jeung Banten teh menyatu. Masya Allah dibuatlah pada tahun 12 ya Muhammadiyah diciptakan dari tahun 26 NU satu kesatuan antara negara jeung NU jeung Muhammadiyah tidak ada saling menghina. Masya Allah nikmat luar biasa negara agraris ngeunaheun pohara jasa lamun urang nyaritakeun dongengna Kiai ti Banten tere ka Surabaya berangkat musyawarah sanggesa datang ke Surabaya hasil musyawarah selesai untuk bangsa jeung negara. Eueuh nu baroga duit kapan? Eueuh nu baroga duit balik masing-masing naik kereta ngan ka istimewana saat eta jelema bisa nyokot daun bae dikitukeun jadi duit. Tah maning mana kuari loba duit tapi henteu tentrem baheula eueuh duit tapi bisa nyekel daun jadi duit maning mana? Percis ko sapatu tadi. Percis ko sapatu. Masya Allah. Lamun orang nyaritakeun NU baheula ulah di zaman Ki Hasyim Asy'ari di zaman Idham Holid bae ge Jakarta katincak kabeh suku Pa Idham Holid Serang katincak kabeh Tangerang katincak kabeh suasana NU hirup lantaran ketua NU na kunjungan ke masjid-masjid mana nu teu pernah ditincak ku Pa Idham Holid tapi kuari NU kuari iraan cak musola kadenge ku ceuli dia deuk kumaha nuturkeunna dia yeuna dia berubah ieu kan deuk caritakeun perubahan nikmat nu baheula di organisasi nikmat teh benar-benar disyukuri ibadah kuari keuangan yang maha kuasa eta organisasi atau komo partai eta partai atau komo negara eta negara atau komo kiai wih iki mah wis kabeh ge ya lah iya ge wis kabeh wis iwak urip sekarang rebek ge masyaallah nah ieu naon maksudna perubahan awas nu tadina ketuhanan yang maha esa tidak ada Tuhan selain yang maha esa dan yang maha esa itu punya kekuasaan kita pasrahkan kepada kekuasaan yang maha esa tidak ada yang punya kekuasaan kecuali Allah sandarkan
kemaha doipan kita kemaha kuasaan Allah, insya Allah bantuan Allah tetap ada. Insya Allah bantuan Allah tetap istiqomah. Tapi ketika kita berubah ketuhanannya dengan keuangan, sadaran kita kepada materi, dunia, uang dan lain sebagainya, seakan-akan mengabaikan kemahakuasaan Allah. Kau telah merubah nikmat yang aku berikan, kata Allah, awas, gua cabut kamu, mimiti huntu umplak kabeh. Ayo sia, dekat harnaon sia, guhal gehol. Tuh huntuan sia, ceuli culean gua. Aduh, sekolot culean kan teh etis. Masya Allah, batur gada reget nangis embungin. Aduh, ieu mah abab lain naonna cule ieu mah lain. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi. Cile segede poleca. Aduh, ampun. Masya Allah, geus teu bisa dipandian ieu mah cile. Ya Karim, leho hejo, Masya Allah, dising-singkeun teh bau sagede jempol suku. Ayo sia ajak Allah, ayo sia. Kuari di barere salah letruk, salah letres, jelema nikmat lain disyukuri. Awas ya, kuari nikmat secara bersama. Kemerdekaan mesti ku urang dinikmati pakai bersyukur ka Gusti Allah. Walau tara yatawaffal ladzina kafarul malaikah wallahu a'lamu bimaradihi walau tara lamun anjeun ningali ya Muhammad wahai Muhammad iz yatawaffal ladzina kafaru ketika maraehanal malaikatu malaikat alladzina kafaru kanu kalalafir cara maehanana yadribuna wujuhahum wa adbarahum ditenggel ku malaikat diharap kafir ngaharap ka malaikat kafir nukangan ditukang pokona mah dibanting diharap ditukang yadribuna wujuhahum wa adbarahum diharap ditenggel ditukang ditenggel jang menta tulung haju nenggel lebih makomi amin hati make palu-palu tidak besi dibawa ku malaikat ulah ku palu ku legeun malaikat teh koit ieu mah ku palu Masya Allah diharap jaker beungeut teh beungeut nu mantak kaayaanna kondisina alaraneh beungeutna alalaju beungeut teh acur bae acur dihantam ku malaikat diharap jaker mompoyong ditukang jaker bari yaquluna lahum malaikat ngomong zuku adzabal hari rasakeun kemana siksa panas neraka ye ceker diharap ceker ditukang psikologi sakira-kira teu lalumpatan beak kabeh saeutik dan lalumpatan kucar kaca lamun anjeun ningali kejadian eta Muhammad kejadian tentang malaikat maraihan para kupar-kupar harita dengan tenggelan-tenggelan melalui palu ditukang diharap dengan bahasa zuku adzabal hari rasakeun kumana siksa anu parah rasakeun ku anjeun siksa anu dahsyat siksa anu panas yana neraka la ra'aita amrun aziman niscaya anjeun Muhammad bakal deul perkara sangat dahsyat luar biasa nu kudu direnungkeun kurang eta teh zalika bima qaddamat saydihim horenganan siksa kitu teh horenganan ku sebab pagawean aranjeunana pagawean maksiat ka Gusti Allah kita iman jadi henteu kita ibadah endahan maksiat iyalah nu perlu direnungkeun teh horeng lain kejadian kupar Mekah bae di negara mana bae jeung saha bae lamun memang kejadian anak pagawean model kos kitu ieu bakal disiksa tetep ku Gusti Allah bahasa Nabi mah qaddamat ay qaddamat tengah heulakeun aidikum ay aidikum teh leungeun
nu dimaksud mayit teh pagawean lantaran mayoritas pagawean diusahakeun ku leungeun geus di dieu teh ngaranna majaz cek ahli bilagah mah artina majaz teh ieu teh maksud bimaqaddama sayyidikum teh orenganan pagawean maka sabtum berarti atuh subha maka sabtum bimaqaddama sayyidikum sarua jeung kos kitu. Nah ialah bahasa-bahasa ahli bilaga wayana segitu kade pagawean-pagawean urang khusus jang urang masing-masing umumna jang sanagara lamun geus pagaweanana teu sesuai jeung aturan Allah moal enggan-enggan pasti nyiksa. Wa anna Allaha laysa bizallamin lil abid. Jeung saenyana Gusti Allah laysa aya Gusti Allah bizallamin eta pohara nyiksana lil abidi ka hamba. Masa si Allah teh zallamin zalim aniaya terhadap hambana. Lamun hambana sesuai jeung aturan Gusti Allah mah dipake ka deudeuh dipake ka nya tetapi lamun hambana geus teu sesuai jeung aturanana titah iman endahan kufur endahan musyrik endahan munafik titah ibadah endahan maksiat Allah moal segan-segan nagara mana bae kaum mana bae baik perorangan maupun sakaum sanagara sabangsa ku Allah bakal disiksa sarua jeung kaum-kaum nu baraheula. Ieu nu perlu direnung bejakeun ka para bupati. Hajakal bupati tilok ngaraji. Jakeun ka gubernur sarua gubernur dia tilok ngaraji. Komo tamah DPR mah alergi nya ngaji teh. Embung ngadengkeun bebener teh hayang jeung baris nyararana bae nu ngarenakeun korupsi, nu ngarenakeun maksiat. Panai disiksa mah gua ka bagian. Nyana anu maksiat urang nu disiksa geus memeh ku Allah disiksa yuk DPR urang siksa ku seret urang garoblog sia teu ngatur aturan teu ngatur make aturan Allah aya geus urang ngabring kabeh ka Tangerang demo siapa dihayukeun kitu hasud sia meureun boga masalah ka jeung kumaha ge pamarentah aduh ngaji bener-bener jangan ngada sehatan diri kebe jadi mantan asal geus jadi mantan bae karang ngaji mantan camat mantan polisi mantan TNI mantan karak narana aja kitu mah keur ngajabat embung bener nyaranana ulah sok kitu cenah kieu aja kami ge ngararaja jeung saha dia ngaji mun ngaji ge moal kitu dia kami ge ngaji kararieu aduh sararuana ya Allah ya Rabbi Gusti ya Allah ieu saija-ijada Gusti Allah teh henteu ngazolim ka hamba-hambana dina harti moal sekonyong-konyong Allah nyiksa bigeuri dambin tanpa dosa kudu aya dosa-dosa anu dilakukeun ku hamba-hamba ku kaum-kaum karak Allah nyiksa na'udzubillah min urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan Tangerang diamankeun ku Gusti Allah mudah-mudahan Banten diamankeun ku Gusti Allah mudah-mudahan Pulau Jawa diamankeun ku Gusti Allah mudah-mudahan Indonesia diraksa ku Gusti Allah sehingga ulah terjadi siksa-siksa Allah disinonimkeun ku Gusti Allah teh kalakuan kufar-kufar Quraisy baheula nu ngalawan ka Kangjeng Nabi yakni ka Gusti Allah kada bi ali fir'aun walladzina min qablihim tingkah para kufar teh percis kos tingkah-tingkahna Firaun jeung para kaum-kaumna jeung jelema-jelema nu samemehna kumaha kitu kafaru bi ayatillah kalupur ka ayat-ayat Allah ketika Kangjeng Nabi Musa mawa ayat dibohongkeun ku Firaun ku keluarga Firaun ku kaum Firaun ku tentara Firaun seluruh
wallazi min qablihim bahkan jelema nu samemehna ge ketika datang Kangjeng Nabi Ibrahim dibohongkeun ku kaumna ketika Kangjeng Nabi Sulaiman datang dibohongkeun Kangjeng Nabi Daud dibohongkeun na ieulah persis kufar Mekah kos kaum-kaum nu baheula di zaman Firaun jeung samemehna selalu ketika Nabi turun Rasul turun dibarohongkeun kafaru bi ayatillah Allah teu segan-segan kanu ngabohongkeun kanu kalalufur fa akhadhahumullahu bi dzunubihim Gusti Allah tetep disiksa. Kanjeng Nabi Lut datang dibohongkeun ku kaumna siksa. Kanjeng Nabi Hud datang dibohongkeun ku kaumna siksa. Kanjeng Nabi Ibrahim datang dibohongkeun siksa kaumna. Kanjeng Nabi Musa datang dibohongkeun ku Firaun berikut kaumna siksa kaumna. Kanjeng Nabi Muhammad datang dibohongkeun ku kafir Quraisy, kufar Quraisy, siksa kafir Quraisy, kufar Quraisy. Kuari penerus-penerusna wali-wali Allah, ulama-ulama anu bener-bener ikhlas lillahi kalimatillah dibohongkeun ku kaumna, tinggal ditunggu. Masya Allah, ulah sampai terjadi. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Sanyana Gusti Allah Maha Kuat kana naon anu dikersakeun ku anjeunna. Urang teh kuari hayang makmur dibombroy ku Gusti Allah teh diistidraj hayukeun. Deuk ka mana sia lupa. Hayu hayang naon kuari. Tapi awas ya kudu nurut ka aing. Ketika teu nurut aing boga kakuatan siksa sia ku aing. Gempakeun sia ku aing. Banjirkeun sia ku aing. Bliunkeun sia ku aing. Hayu diributkeun sia antar kampung, diributkeun ku aing sia antar daerah, diributkeun sia ku aing. Hayo sia. Ieu keributan-keributan di negara urang antara kiai jeung kiai raribut. Anu boga kepentingan, kiai nu 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 lain NU ribut. FPI jeung NU ribut, HTI jeung NU ribut lantaran boga kepentingan. Hakikatna nang Gusti Allah belah dieuna belah dituna teu narurut ka Gusti Allah. Kiai-kiai di kampung sarua bae. Kos kadar itu kiai na bae geura ribut hanya untuk sebuah kepentingan ceuhil doang. Komo eta mah DPR ribut parantina datang parantina. Atuh parantina DPR mah ribut eta. Emang didinya sawah pamarentah ribut atau parantina nu paling dahsyat ieu kuari raribut di urang teh kuari agama antar agama ras anu tadina di urang teh dihijikeun ku Bhinneka Tunggal Ika tapi geuninganan kuari mah raribut geus lain rahasia deui kuari mah Islam ribut jeung Kristen geus lain rahasia deui Islam ribut jeung Katolik lantaran pamarentahanna kuari dideleuna ku urang hese dicekelna ayeuna nu minoritas dilindungi ai Islam negara urang mayoritas kulawan teu dilindungi mulai raribut kajen kuku mage terus ya bakal ribut bakal tumpah darah lamun teu aya pitulung Allah. Sebab naon? Ieu janji Allah. Lamun maneh teu ibadah ka aing, lamun maneh maksiat bae ka aing, urang kumaha aing mereka dia cak Gusti Allah. Aing geus mereka sia hayo kurang kumaha deui. Sawah sakitu hebat ka baragusna. Dagang naon sia nu teu untung. Siana ku aing dibere sehat, lain pake ka aing ngahareup teh edahan pake abrut-abrut anu deurekeun ku aing sia diributkeun sia ku aing. Nah hiji ya di Al-Quran tak bisa geus atuh tadi Al-Quran mah tadi Pancasila urang ditangga hiji Pancasila baheula teh Pancasila satu keuangan yang maha kuasa eta salahna nu tadina ketuhanan yang maha esa kuari diganti ke keuangan yang maha kuasa iya urang nyalahkeun kiai lain keuangan cenah ketuhanan ai praktekna sia ketuhanan cabok wae sia lamun kula maca Pancasila di tengah-tengah negara di Tangerang baheulana bupati hadir satu
keuangan yang maha kuasa. Bupati Pasing Acung turun kiai salah sekolah nu mantake ka dieu soekeun sia poe sumut sia. Ai sia ketuhanan yang maha esa praktekna goblok sia. Goblokan sia tak goblokan aing. Paling enggak goblokan sia siapa 130 aing 100. Ayo sia. Bagus ada kayak lain geus penjara siapa aing. Barang atuh jeung kieu boleh deh. Jangan nyalahkeun ketuhanan yang maha esa praktekna keuangan yang maha kuasa. Kabehan goblok. Termasuk sia. Ini robah. Masya Allah, Bupati geus ngarobah, Dandim geus ngarobah, Kapolres geus ngarobah, kumaha tah Kapolres biang robah. Kabehan kiai nage atuh muing nage jalain ketuhanan yang maha esa. Keuangan yang maha kuasa. Kiai-kiai sehat mah gitu. Ulah sok jilid ka dieu tuh biasa bae. Sabua keuangan yang maha kuasa. Lamun geus dirobah ketuhanan yang maha esa menjadi keuangan yang maha kuasa, ribut kajen kumaha ge. Pasti ribut. Imam Ghazali geus ngajelaskeun ulah ka Kangjeng Nabi luhur teuing. Ketika urusanana urusan fikih pasti bae ribut. Lamun urusan ma'rifat moal ribut. Ketika urusan fikih ribut, sakitu ge urusan fikih nu bantak diributkeun urusan zahir atau komo urusan duit. Itu komo urusan duit. Aya rumah tangga geus boga incu nini minta tolak ka aki-aki urusan lanangan sakadar duit. Kan teu etis maknya sih nini geus incuan minta tolak. Ini atuh nek minta tolak hareudang rumah tangga. Ieu kan geus incuan mah incuan bae. Lain baheula anak sabaraha? 12 anak mah. Baheula hareudang teu? Henteu, baheula mah kuari hareudang. Kok bisa kos kitu leh? Tanyakeun bae coba ka bapak sia. Urusanna duit. Ribut antara RT urusanna duit. Ribut antara camat urusanna duit. Ribut antara kiai urusanna duit. Duit bae geus kuari nu matak berbondong-bondong ge demo ka DPR, demo ka bupati, urusanana kan duit. Kamari hari demo gede-gedean duit urusanana. Nu mantaknya na demo atuh itulah urusan duit bae. Nyanana urusan duit bae sehingga ketuhanan yang Maha Esa tadi diganti ku bupati menjadi keuangan yang maha kuasa. Dandim ge ngaganti, Kapolres ngaganti, kulantaran geus diganti ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang maha kuasa, atuh dihandap ngilu sarua bae marudah deui. Hah, kabehan dihandap ngilu hudang rakyat, kemudian buruh milu hudang lantaran nu diuruskeunana keuangan yang maha kuasa. Geus teu percaya deui kana kekuasaan Allah, teu percaya deui kana kekuasaan Tuhan, teu percaya deui kana kemahakuasaan Allah. Hanya di bibir ketuhanan yang Maha Esa, hartina ketuhanan teh maha kuasana lain lalagaan Allah mah. Anu kaharti ku urang geus biasa, teu kaharti ge loba kemahakuasaan Allah diganti ku ari nyana bersandar kana kekuasaan uang. Dirobah ketuhanan yang Maha Esa, kekuasaanana menjadi keuangan. Ribut pasti kajian kumaha. Sebab nyana urusan anak eta. Mudah-mudahan bupati orang jadi ahli tasawuf. Mudah-mudahan Kapolres orang tasawuf. Mudah-mudahan Dandim orang tasawuf sehingga kena urutan mun bupati tasawuf, camat-camat jeung lurah-lurah tasawuf diganti ku ari kiai nu jadi bajingan. Dibalikeun nyana tasawuf kiai bajingan. Kiai mah babari, nama bajingan ge tereh, nama tereh tobat. Asal geus teu diondang lah aja bae lah, geus embung pepegatan jadi jeung pamarentah tobat. Salagi diambet mah teu tobat-tobat tolol teh kiai. Goblok. Masyaallah. Tah ieu lah. Jadi aya sarupa jeung umat-umat dubah. Ieu tasbih. Aya kap ngaranna ada tasbih. Wa ada tasbih. Oh, 4 ada tasbih. Nah ieu musyabah bae ada tasbih wajah syibih ta. Dibuang ieu teh musyabah da buha ulai kada bi ali fir'aun. Tingkah kufar Mekah musyabah
dakbi ali Fir'aun musyabah bekam adalah ada tasbih wajah sibina fitani sarua tingkah para kupar-kupar teh perjis okos tingkahna para Fir'aun jeung kaum dina pada boga kalakuanana kafaru bi ayatillah nu ujung-ujungna bakal fa'akhadhahumullah mun baheula rombongan Fir'aun kufur ka ayat Allah yakni ka Taurat kemudian disiksa dengan kakufuranana atuh sarua bae di zaman Kangjeng Nabi ge kupar-kupar Mekah teh kala lupur ka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim atuh disiksa ku Gusti Allah dengan bentuk siksa anu berbeda. Ieu terus berlanjut sampai ke akhir zaman. Ulah sampai nunggu siksa urang. Selalu lobakeun istighatsah, lobakeun tobat ka Gusti Allah. Mun aya negarawan pemerintah anu keterlaluan mabok misalnya zina, misalnya korupsi, misalnya toel saeutik. Ulah korupsi bae bisa disiksa bagi dua. Ya Karim, ya Allah, urang kade korupsi gal poe, jasa masyaallah. Kade ulah dilawan Allah sebab Allah mah Qawiyun maha kuat, syadidul iqab, pohara pisan. Dzalika bi anna Allah lam yakum ghairan ni'matan an'amaha 'ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dzalika itu siksa-siksa anu datangkeun ka para kafir-kafir teh belah dituna nu baraheula belah dina kufar-kufar Makkah disiksa ku Gusti Allah dengan siksaan anu dah melalui tenggeulan-tenggeulan malaikat langsung ditenggeulna make alat-alat palu langsung di neraka dihantem ti hareup dihantem ti tukang berubah wajahna acur-acuran kulitna ge menjadi hideung sakumaha areng kejadian anu pohara ese nyaritakeunana sebab ieu mah siksa bakal terus berlanjut setelah Kangjeng Nabi para sahabat tabi'in datang ke tahun 2018 aya. Nah ieu mah dicaritakeun kunaon memang gitu siksa-siksa nu diturunkeun ka para kufar teh horenganan bi anallaha kusabab sayana Gusti Allah lam yakum ghairan ni'mah Allah moal ngarobah kana nikmat an'amaha anu geus dipaparinkeun nikmat ala kaumin kana kaum langsung diganti begitu saja dengan siksa moal hatta yughayyiru ma bi anfusihim hingga kaum eta lah anu ngarobah kana nikmat-nikmat anu datang ka dirina nikmat maka pan pamere Allah ulah dirobah syukuri mantak ya anu ngahartikeun merubah nasib salah eta ulah sok baca ieu ya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu berubah nasibnya sendiri pan dia kos kitu atuh batalina jeung akidah bahaya eta narjamahkeun nikmat kabeh ieu aya sabaraha ayat tu patali jeung ieu nikmat kabeh ge lain nasib moal bisa dirobah bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi taala mantap ieu tanggung jawab teh jelema teh anu njieun terjemahan ayat ieu ku nasib nikmat Allah mere nikmat ka urang ti eueuh ka aya beuh masyaallah saenggeus da aya urang dibere sehat mata bisa ngelenu geulis ya Karim masyaallah cili bisa ngadengekeun suara-suara biduan nu merdu masyaallah dasar jamaah osok siksaeun Allah irung gitu kene bisa ngambeun nu seungit-seungit ya Allah letah bisa ngarasakeun kelazatan gitu kene dubur gitu kene kubul ya Allah masih produktif masih kene istimewa subuh sakumaha alif teger luar biasa aya nu kos wao lan apa atau mah
Ya Allah lempang basi keleh sehat nikmat ti Gusti Allah aing mere nikmat ka sia kadek cek Gusti Allah kadek aing teh kapaneulekeun ka sia geus ku ari dirasakeun ku maneh dahar ngeunah bae dikiriman ku aing aya melalui usaha sia dagang sia untung belikeun ka beas jeung lalahuna dahar sia kadek nanti aing teh sia teh nyawa ayo sok geura nyawa alhamdulillah meunang sakintal saton dan lain sebagainya bawa ku sia ka imah giling ku sia rasakeun ku sia dahar nikmatkan sia masyaallah sia sehat pamajikan sehat sareubeuh beuteung kan sare peuting si ditangkep sia nikmatkan tuh deuk kumaha deui nah ieu kanikmatan ieu teh kudu disyukuri. Terima kasih melalui hati ya Allah ya Rabbi teh nikmat ti Gusti teu aya dewe nu mere nikmat iwal ti Gusti catet ku hati abdi ngayakinkeun bahwa nikmat ieu teh ti Gusti omongkeun ku sungut alhamdulillahirabbil alamin masyaallah sadaya puji kagungan Gusti abdi dipasihan nikmat ku Gusti praktekkeun ku pagawean waktu salat geuleang kamu salat ka masjid ngaranna bersyukur kos kitu teh ulah alhamdulillah cenah ieu syukur jasa ka Gusti Allah tadina muriang bari jadi sehat wah masyaallah ai salat teh itu salat teh blon aja ya Allah ya Rabbi lain syukur tak kupur garana tekankeun ku hate bahwa nikmat di Gusti Allah ucapkeun ku sumut kedalkeun alhamdulillah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits praktekeun ku awak sok geura pakai salat mun kuat pakai puasa mun kuat hayu pakai ibadah ke Gusti Allah bikeunan melalui zakat bikeunan melalui sedekah sunnah bangunkeun demi syiar masjid tuh pasantren tuh majlis tuh dan lain-lain sebagainya ngaranna syukur. Nah ketika henteu bersyukur kufur ngaranna dirobah punyana nu kudu syukur jadi kufur bakal dirobah ku Gusti Allah nikmat. Ulah kaget lamun kamari ieu dagang maju ku Gusti Allah teh keur diimtihan dicoba hik si mamaneh ka aing teh hayang sugi pepentaan teh dibere ku aing sia sugi sok geura dagang alhamdulillah nu tadina rugi jadi untung tina kauntungan tadina teu boga motor jadi boga naikkeun kauntungan alhamdulillah ge katakan ti Gusti Allah ku ari geus kabeli Avanza jol by Fortuner. Masya Allah kabong broy himatul aliyah keluar isuk-isuk jedur balik sore-sore jedar usaha teh banting tulang geus tega ho kaler kidul alhamdulillah kabelilah nah cek Allah tujuan maneh hayang sugih teh kapan geus cik syukuran apa de kufuran maneh ka aing dideulekeun sia ku aing. Ketika bersyukur lamun syukur ke Allah la azidanna tambahan tapi walain kafartu inna azabi lasyadid sia kufur ka aing kurekeun moal kebal deui awas aing maha kuat aing maha ningali aing maha sagala-galana cak Gusti Allah nang aing teh ternyata ku tutang kote tengnya nagagarak boga Fortuner ge beuh rarasaan teh dunia miliknya kanyawan miliknya na eta nawar kangkung ge geus teu make curug cak Habib teh mah make jempol suku. Ini berapa ini nih buat monyet saya abo masyaallah kufur didelekeun ka deku Gusti Allah ya Allah ya Rabb ngadahar baso geges lain deui nya nama baso sabarogit jeung pinggan-pinggana jeung karanjangna sabarogit jeung hulu sia sabarogit amok pohara ieu lah kufur kuari manggeus teu ngambeu kana majelis salim nu tadina osok ngaji nu mantap ku Gusti Allah ditayekeun ge nya na osok daek ngaji sanajan di handapeun tangkal Ambon dada deres baik wari mangges boga Fortuner nyana tencan boga Alphard encan boga baby band kakana Fortuner doang ngebeuh minggu geus di puncak nyebut lagi geus lain puncak puncelak geus di punclot ya Allah ya Rabb
Nggak, bila mana nu teu kabeli kunyana, sewa kunyana, salin ganti awewe. Kamari orang Cina, kuari orang Korea, orang Subang Majeng Karawang geus tama jalan kacai. Kufurnya, masya Allah karim. Moal kebal deulekeun, cabut kesehatan. Cek darah, waduh gulanya ada 1.500. Yang bener ini dokter gak salah. Iya, di situ masih kuat itu. Biasanya 1.500 udah pak mati. Saya baru dengar 1.500. Biasanya cuma 300, 400, 500. Ini 1.500. Gak tahu ini alat apa salah ya pak. Bagaimana ya? Yang jelas ini 1.500. Udah ini mah sampai rumah langsung suruh bikin kuburan aja ya. Iya, saya cabut ya Allah karimatana. Masya Allah, kawan ada puyang ya bebeja ke pemajikan cek atuh pak, dicek dokter darah tinggi, ya Allah 790 darahnya abo. Pemajikannya kayak bingung, dokter tolol dan dia nggak tahu cek dokter, alat saya menunjukkan 790. Ini kalau makan daging sedikit lagi udah aja sebenarnya 900. Udah siap-siap dah ke sana. Geus tenang geus tah, nikmat nu kamari ngadahar naon bae bebas, nikmat nu kamari nginum naon bae bebas, nikmat nu kamari lelempangan kumaha bage kendala, kuari lempang geus asa oyag-oyagan. Dahar diatur teu meunang ngadahar daging, teu meunang ngadahar gitu lauk asin, uyah dan lain sebagainya, manis-manis ulah. Masya Allah, konsul ke dokter, dok saya udah lama nggak makan daging karena penyakit darah tinggi. Ya terus kira-kira kalau sapi sama kambing dahsatan mana? Dahsatan sapi. Kambing mah tuh nyepak nggak seberapa tapi sapi. Waduh. Siapa dokter urusan anak sepak ya bayu. Dokter hebat ya pokoknya. Asa dibunuh asa di dokter ya. Masya Allah, itu orang bilang katanya apa panasan daging apa namanya kambing, salah, sapi yang lebih dahsyat. Boleh dah makan kambing, udah nggak apa-apa, penting sampai rumah makan daging, nggak lama lagi dah. Dok, gimana sih dok? Lah iya, cabut ku Allah, awas teka rasa tak kurang, Allah maha segala-galana. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Urang anu dibere nikmat ku Gusti Allah lain syukuran kemudian kufur ka Gusti Allah, delekeun ku Gusti Allah, sia geus ngarobah nikmat menang ti aing, dirobah deui ku aing sia. Sok baheula teu boga sapatu sia, hayang boga sapatu. Nah, kuari geus boga sapatu, pake ku sia dan bisulan dampal suku sia. Sapatu dibabawa, lain dipake, abeh kajahoan ku batur boga sapatu beli. Tapi nah digantungkeun di pundak. Tinggal cek babaturan aya itu sapatu kudu di pundak aing boga, ngan bisa dipake. Emang kunaon bisul dampal suku aing. Bandingkeun maning mana nyana boga sapatu jeung teu boga sapatu. Baheula teu boga sapatu sehat suku, kuari boga sapatu bisul suku. Ayo sia bandingkeun ku sia. Nah, gitulah selalu. Baheula makeun manehanana alhamdulillah hidup sederhana. Kamu sholat ka masjid ka majlis taklim, aya maulidan aya rajaban pangheulana nyana nyumbang. Kuari barang geus luhur ngapak hirupna geus teu nyahokan nu leutik. Masyaallah, kuari mah wayah muludan nyana di puncak wayah rajaban nyana di Bali. Geus sararasa lebaran geus teu bisa dihubungi HP-na. HP-na geus teu bisa dihubungi, di aya di Singapura nyana. Allah karim pohara ya barang jadi bos ya. Horenganan hateletik nama cerik lantaran baheula keur hidup sederhana jeung pamajikan dek jam sabaraha ceklak masalah. Barang ku hari hirup geus ngapak di toelan dia teu daek hudang. Geus berobat-obat diurut geus diurut, masyaallah. Tah sia duit loba beuli ku sia awewe bisa opat sia tapi teu hudang naon artina. Ayo nyana nangkarak bae diomek ku pamajikan nu opat. Geus ku hiji dadah ka udah saya mah cerai aja. Emang buat apa begitu?
nu hiji deui sarua bae mumpung ora keneh kula rek balik bae ka sieun naonan henteu naonan kula ge butuh balik tinggal 2 deui bertahan 2 deui teu kuat ngan 10 poe doang balik tinggal nya hirup sorangan teh goblok aing sugih ongkoh tapi aing sorangan bae hirup luntang lintung nyana palingnya nangkep guguling naonan ya guguling mah urang nangkep cicing bae Bandung mah nu mantep ditangkep nyana nangkep deui kan karasa aya guguling atuh mendingan jeung kebo atuh keboona bisa nejehnya nah ieu kunaon ieu nikmat teh disyukuri nyana endahan dikufur teu karasa ku Gusti Allah dicabut kanikmatan masyaallah ieu keur perorangan awak cabutlah mata cabutlah celit cabutlah huntu kuari manggeus teu bisa nginum es asal nginum es bebes sing renteng ka mata kararasa sadis teh es musuh nya jeung es anu tadina jeung es teh nya menyatu iraha bae kapan saja dibutuhkan jadi kasegeran kuari mah neuleuh es teh sarua jeung neuleuh kafir musuh sia jeung aing kuari mah jeung daging musuh jeung es musuh lauk asin musuh atuh kabeh musuh kuari mah darangan jeung kentang doang kitu beunang make uyah cek pamajikanna isuk pake tomang geus teu kudu dahar naon sia ngomong kae ka sia lah orang kaya duit boga mambalayah mobil ayo imah mambalayah sia tapi dicabut ku Gusti Allah barang teu daek udang Mereuh mangkaning nikmatud dunya salasa nikmat dunya teh ngan aya 3 doang geus eueuh deui kanikmatan teh ngan sakadar nikmatud dunya ngan 3 hiji naom hees eta kanikmatan 2 nomor kadua kublah nyium nomor kaditulu nomor katiluna idkhalu zakar ngabebaskeun si eta geus sakitu nikmat dunya mah anak mari dicabut teu bisa konsul ka dokter mobil ambalaya imah mewah kadaharan loba teu bisa tersiksa jan ayo sia masyaallah karing jeung pamajikan ge sarua jeung kadal atuh gua aya mah aya tapi geus eueuh hasrat nya kumaha atuh janyanana dicabut ku Gusti Allah ayo asa jasa aduh aing teh hirup kos ge jasa pamajikan dengan nasehatan paeh bae ka sia kurang kitu atuh ditahan cecena teh hirup oh mangpaatna aya kitu mah paeh kula ngora keneh bisa kalinde jeung saya goblok sia nganyerikeun hate aing sia kuat dicabut ku Gusti Allah ieu naon nikmat lain disyukuri tapi dikubur tapi loba jelema anu syukuran ka Gusti Allah bu tadina susah tadina mangan sakadar dagang leuletik kanan ditaekeun ku Gusti Allah tapi nyana bersyukur terus bae la in syakartum la azidannakum santunan yatim piatuna terus fakir miskinna terus tetangga-tetangga terus nggak bangun terus makin ditaekeun ku Gusti Allah tadina boga mobil teh kekarak 10 kuari mah geus 100 hese make mobil ngan dideleukeun doang hese make nu mana hese make mobil 100 ngebrek-brek kabeh ya Allah ya Rabbi sapatu 100 sendal 100 hei hese make tapi kunyana dimanggakeun meta mobil aing 100 dia beusi deuk make pilih nu mana bae kajen teuing aing menyewa ge wah hebat amat teh banyak beusi deuk mararake los tak aing mah kajen nyewa angkot bae sapatu aing parake los geus sendal aing parake los asal ulah pabajikan aing bae dipake geus ya bahkan aing sia butuh-butuh teuing mah pabajikan aing los pilih ku sia tah aing deuk dipicen los jang sia kawin heula abe aing bisa nyandung deui boh tak jore amat cak pamajikanna beusi batur butuh aing deuk jadi sahabat ansor sakeuna ka ulah sok leuleuwih ngomong ka ya Allah orang ge sahabat ansor kos kitu muhajirin datang ke Madinah teu baroga pamajikan kapan nama hijrah di Madinah teh anu boga pamajikan 2 kita pilih tah aing boga pamajikan 2 demi keagungan Allah demi keagungan Muhammad demi keagungan Islam maneh ngabutuhkeun pamajikan aing boga 2 pilih ku sia salah sahijina masyaallah mata hubbul ansor dakhala jannah cinta ansor surga atuh ansor lain alaga nyambut kedatangan muhajirin pamajikanage dibikeun ya karim lain ansor NU sama kade ansor NU
hancur ilmu naon teh zalika bi anna Allah lam yakum ghaira kejadian siksa-siksa Allah anu diturunkeun ka para kufar-kufar di zaman baheula depikeun ka zaman kufar Quraisy eta teh ku gara-gara nama manehanana henteu bersyukur ka Gusti Allah bahwa Allah teh kapan henteu erek ngarobah kana nikmat nu geus dibikeun ka kaum kecuali kaum eta ngarobah nikmat nu geus dibikeun ka kaum eta bangsa Indonesia teh merdeka tahun 40 di bawah bendera merah putih Bung Karno dan Bung Hatta dibuatlah aturan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia satu negara satu bahasa satu nusa satu bangsa Sabang sampai Merauke disatukan duduk sama rendah berdiri sama tinggi orang bawa negara orang di tengah-tengah dunia maju di bawah Bung Karno dan Bung Hatta kunjungan ke berbagai negara sangat disegani Bung Karno di Jepang sangat disegani di Amerika luar biasa di Uzbekistan malah menemukan makom Imam Bukhari di Rusia sangat menghargai Bung Karno di Saudi Arabia tangkal kalapa dipelak di Jeddah oleh Bung Karno kemudian di tempat Sa'i aya batu menang Bung Karno terus ke Irak kemudian ke berbagai negara tujuan Bung Karno bangsa Indonesia supaya satu-satunya bangsa di dunia yang punya kehormatan yang tinggi sehingga cita-cita untuk membuat PBB di Indonesia seperti etalah cita-cita Bung Karno dengan bahasa setiap ceramah gantungkan cita-citamu wahai anak muda Indonesia di atas langit hebat Bung Karno lain lalagaan hebat Bung Hatta luar biasa di bawah bendera sangsaka merah putih NKRI luar biasa disegani di dunia nikmat merdeka dirasakan oleh bangsa Indonesia bersyukurlah sebab nu jadi presiden Bung Karno nu jadi menteri-menterina nu jadi gubernurna nu jadi bupatina kiai-kiai terteralah kuari setiap kabupaten nama-nama jalan Kiai Mustafa Kiai Khairun Kiai di Serang dan lain sebagainya eta berkat kiai ikut andil dalam membangun bangsa jeung negara di Indonesia di dieu abahna abah bapak kolot kula Kiai Haji Romli jadi lurah seumur hidup desa teh dipake ngaji ku Kiai Haji Romli mah RT tidak mawa masyarakat saurang 10 bae lamun boga RT 10 jadi 100 RW gitu kene RK gitu kene eueureuna ngaji di desa di majelis taklim di musola hubungan bupati jeung lurah sangat erat lantaran ngemajukeun bangsa jeung negara. Masya Allah hirup suasana di Indonesia antara Surabaya jeung Banten teh menyatu. Masya Allah dibuatlah pada tahun 12 ya Muhammadiyah diciptakeun deui tahun 26 NU satu kesatuan antara negara jeung NU jeung Muhammadiyah tidak ada saling menghina. Masya Allah nikmat luar biasa negara agraris ngeunaheun pohara jasa lamun urang nyaritakeun dongengna kiai di Banten tere ka Surabaya berangkat musyawarah sanggeusna datang ke Surabaya hasil musyawarah selesai untuk bangsa jeung negara eueuh nu baroga duit kapan eueuh nu baroga duit balik masing-masing naik kereta ngan ka istimewana saat eta jelema bisa nyokot daun bae dikitukeun jadi duit tah maning mana kuari loba duit tapi henteu tentrem baheula eueuh duit tapi bisa nyekal daun jadi duit maning mana percis ko sapatu tadi percis ko sapatu Masya Allah lamun urang nyaritakeun NU baheula
ulah di zaman Ki Hasyim Asy'ari, di zaman Idham Holid bae ge Jakarta katinca kabeh suku Pak Idham Holid, Serang katinca kabeh, Tangerang katinca kabeh, suasana NU hirup lantanan ketua NU na kunjungan ke masjid-masjid mana nu teu pernah ditinca ku Pak Idham Holid, tapi kuari NU kuari irahan cak musola kadenge ku ceuli dia deuk kumaha nuturkeunna dia. Yeuna dia berubah ieu kan deuk caritakeun perubahan nikmat. Nu baheula di organisasi nikmat teh benar-benar disyukuri ibadah, kuari keuangan yang maha kuasa. Eta organisasi atau komo partai? Eta partai atau komo negara? Eta negara atau komo kiai? Wih, iki mah wis kabeh ge ya. Lah iya ge. Wis kabeh, wis iwak urip sekarang lepek ge. Nah, iya nih maksudnya perubahan, awas. Nuta tadina ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain yang Maha Esa. Dan yang Maha Esa itu punya kekuasaan. Kita pasrahkan kepada kekuasaan yang Maha Esa. Tidak ada yang punya kekuasaan kecuali Allah. Sandarkan kemahadoifan kita, kemahakuasaan Allah. Insya Allah bantuan Allah tetap ada. Insya Allah bantuan Allah tetap istiqomah. Tapi ketika kita berubah ketuhanannya dengan keuangan, sandaran kita kepada materi, dunia, uang dan lain sebagainya, seakan-akan mengabaikan kemahakuasaan Allah. Engkau telah merubah nikmat yang aku berikan, kata Allah. Awas, gua cabut kamu, mimiti huntu umplak kabeh. Ayo sia, dekat harnaon sia, guhal gehol. Huntuan sia, ceuli culean gua. Aduh, sekolot culean kan teh etis. Masya Allah, batur gak ada reget nangis embungin. Aduh, ima abab lain naon cule ima lain. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi. Cile segede poleca. Aduh, ampun. Masya Allah, geus bisa dipandian ima cile. Ya Karim, leho hejo, Masya Allah, dising-singkeun teh bau segede jempol suku. Ayo sia cak Allah, ayo sia. Kuari di barare salah letruk, salah letres jelema nikmat lain disyukuri. Awas ya. Kuari nikmat secara bersama. Kemerdekaan nu mesti ku urang dinikmati pakai bersyukur ka Gusti Allah. Kuari dijajah setik-setik 5 tahun adem ayem 10 tahun mulai rada goyang-goyang. Ketika Pak Harto langsung seperti etalah dicekelah ku Bung Harto, berubah negara, kenikmatan lain dipakai syukur ke Gusti Allah, dipakai kufur ku hari. Masya Allah, ku Allah terus kenikmatan eta dirubah menjadi siksa. Terus sampai ayeuna dijajah urang teh ku hari. Dijajah ku Belanda mah urang wani ngalawan, dijajah ku Jepang urang wani taruhanana nyawa, dijajah ku Inggris sakicep urang teh gampang. Dijajah ku musuh sorga taruhanan nyawa. Ketika dijajah orang ku perpolitikan jeung perekonomian henteu karasa ku ari teh budaya Indonesia berubah. Anu tadina piawai ramah budaya Indonesia diakui dunia di bawah bendera merah putih nu dibawa ku Bung Karno sangat piawai jeung ramah terkenal di dunia. Sopan santun anu luar biasa lantaran dididik ku para wali-wali Allah, ku para kiai-kiai. Diserang kuari, dijajah ku Belanda gampang, dijajahlah ku budaya. Kuari mah anu tadina make tiung dijajah melalui televisi, tiung dibuka. Anu tadina make samping di Bandung teh istilahna aya istilah parahyangan dibuka kuari mah. Lamun di Jakarta aya istilah Rongres Jakarta kuari mah dibuka akibat serangan ti luar negeri teu karasa kuari mah. Masya Allah Karim, tiung geus lenyap baheula mah mun ngakukeun ti doyong jeung ti ledug teh. Lamun teu make tiung teh isin lantaran di dinya aya Ki Ahmad, di dinya aya Ki Khairun, di gelam di dieu aya Kiai Samaun, isin ngakukeun urang gelam teu make tiung. Kuari dibalik isin mun urang doyong make tiung, isin mun urang ledug make tiung, dibalikeun. Tinggal tunggu, awas siksa ti Gusti Allah.
kuari di negara keur diserang dijajah kuari urang RRC ngajajah ka urang Masya Allah lain lalagaan kuari urang ngadenge tentang narkoba teh lain 1 kilo 2 kilo tonan kuari mah Masya Allah nu beunang mangan sakintal sabaraton nu lolos gitu keneh minuman-minuman anu tadina mah Masya Allah karim hanya di tempat naik klub doang hanya di hotel ge tingkat kasabaraha nu aya teh kuari geus digelar BSD ti mimiti botol nu sagede cinggir datang ke botol nu sagede Haji Pendi aya botol minuman geus teu daya teh uya paya lantaran urang diserang dijajah muina ngomong diiming-iming banyak jangan banyak ngomong anya ini anya hayya oke hayya kabeh depan gitu keneh ngaranna ge dijajah baheula mah urang lamun nyaritakeun partai petilu teh asa partai Islam beuh eta teh dahsyat luar biasa lawana Golkar jeung PDI urang teh asa jihad fisabilillah padahal mah petilu tetapi lantaran didikan ulama saat eta urang boga perasaan seperti kitu asa jihad menang jeung elehna sabodoh bener jeung teu benerna tapi perasaan bangsa seperti eta kewalahan Pak Harto sehingga makene kole kok Pak Harto coblosan langsung lamun secara jujur menang petilu tapi itu jujur nikmat awas nikmat ieu geus dirobah-robah nikmat ku Gusti Allah lantaran urang teh keur dijajah kuari Amerika ngajajah ka urang kuari Rusia ngajajah ka urang melalui RRC urang teh dijajah di berbagai sektor ieu politik urang dijajah di seluruh politik Al-Qur'anul Karim ekonomi urang dijajah kuari teh ku RRC geus acak-acakan saha anu ngadominasi ekonomi di Indonesia urang pribumi bahkan Gubernur Anies nyaritakeun tentang pribumi di Jaemo teu meunang nyaritakeun pribumi teh kumaha coba nggak kumaha coba begetatan betapa dahsyatna ieu naon ieu perubahan nikmat nu sakedeung deui lamun ieu teh dipertahankeun teh dikembalikan nikmat kana syukur bakal disiksa ku Gusti Allah saha nu nyaho Jakarta dikerem Serang dikerem Pandeglang dikerem Banten dikerem hanya Tangerang aman sia mah amin bae buku Tangerang ge sarua antara nikmat ieu lamun teu disyukuri dikumpuri Allah geulekeun awas mantak ditungtung nawan Allah sami'un alim